Ieu manaon ieu pertanyaan. Saya Muhammad Kampung Bulakan Tangerang Cikupa Bitung naon. Saya ini mau bertanya masalah zakat profesi atau zakat tulisan dokter ya budak. Tika baca iwal tikunya nabe nu baca nanti. Sikanyawan resep. Saya seorang karyawan swasta. Punya pendapatan atau gaji tetap bulan 3 juta lebih. Beja-beja kaing merente. Apakah saya wajib zakat profesi setiap bulannya atau nanti sesudah saya kapan dibaca ya. Aduh. Nu jelas mah kata non ieu kata Profesor Mursyihab dis Kangjeng Nabi apabila setiap petani panen pada 6 bulan sekali wajib zakat. Terima kasih Pak Kiai. Mau ditanyakan meureun gaji wajib zakat henteu dengan profesi karyawan atau PNS teu wajib. Sekali dia teu wajib. Adapun hadis Kangjeng Nabi nyaritakeun petani itu beda, tani mah tani atau karyawan mah karyawan. Kudu dibagi atuh nu wajib dizakatan teh sabaraha macem. Hiji dagang naon bae kecuali dagang bir. Atawa dagang anjing ulah teman. Dagang mah dagang tanah ya wajib dizakatan, dagang tanah spekulasi dagang wajib zakat. Kemudian itu zakat emas, kemudian zakat perak, kemudian naam zakat ingon ge terbatas sapi non onta sapi munding domba. Kotok mah teu kudu. Kotok mah teu kudu dizakatan. Kecuali dagang kotok atau lain deui. Kotok teh cek urang Bandung, cek urang mah hayam. Aduh, jadi beda dari manuk atuh teh kudu dizakatan boga manuk sababaraha ge. Kecuali dagang manuk sampai nisab lain deui. Kemudian profesi mah teu naon teu kudu tah mah geus ulah lah boleh tuturkeun teu kudu naon ternak dagang tah mah dagang ternak mah dagang kotok cek urang Bandung. Jadi lamun nisab per tahun atuh modalna sabaraha itu mun urang boga ternak modal sabaraha berikut kandangna setahun aya henteu sanisobeun lamun henteu aya geus teu kudu lamun aya wajib zakat. Itu profesi teu kudu dizakatan nya sakali deui teu kudu dizakatan. Budak sedekah bae tah mah ieu naon ieu percanaan teh saha. Ieu surat kanggo Bapak Kiai di tempat kos bobogohan we panjang. Naon sih? Ampura abdi Kiai bilih kurang sopan Bapak Kiai abdi arek nanya kieu pertanyaan anak. Hiji apan ngaji ka Cilongok bae tapi ari lebaranna henteu sarua
eta kaasup jalma anu naon munafik apa henteu kos kitu bae ditanyakeun sia mah. Kadua biasa-biasana murid jeung guru sarua haluanana pan ieu mah henteu madep hatena ka guru ngan zahirna wungkul. Munafik apa henteu waduh ieu mah pasti kiaina henteu di lemburna ye mung sakitu pertarosan tapi urusan lebaran mah henteu jadi munafik ndek nuturkeun hayu bagus dan nuturkeun ge bagus nu penting mah boga kayakinan lamun ceuk syariat lamun ngaguruna kakarak datang ka syariat atuh teu lebaran geus teu nanaon ieu kos kitu bawa masalah ulah dijadikeun masalah jeung haju ulah keras-keras hawa nafsu tambah kos kitu ngaju awas ya lamun beran salah samali aku murid gua aing sia barang pindah manyana. Awas ya nu lebaran terbo ku aing geus pokok disapa hebraknyana disapa ku murid pasapa-sapa ulah urang mah nyampaikeun bae kiai mah ulah haju hayang dituturkeun nyampaikeunana dititah hayang dituturkeunana hawa nafsu mentek teu deuk laluhur ge kitu bae sakadar nyampaikeun komo falak mah palak mah teu meunang ngajak sakadar nyampaikeun menurut ahli palak jatuhna tanggal 1 Selasa dengan darjah menurut hitungan 2,9 hampir 3 darjah ngabejakeun doang geus kula mah dek lebaran bae Salasa dek milu mangga henteu ge kajen ngajak teu meunang eta lah syariat mah kos kitu. Namun ayana nu ru'yat dipersilakan untuk ngajak melalui pemerintah. Mangga aturanana kos kitu eta menurut syariat. Lamun urang guguruna naik saeutik make thariqah wajib nuturkeun guru wa alla yukhalifahu teu meunang nyulayaan murid teh lain murid bahasa urang. Murid wong kang ngarepakeun wusul ing Allah teu meunang sulaya jeung guru lamun sulaya jeung guru henteu nanaon ngannyana sukun di dinya mandeg geus lamun mandeg eta kudu balik deui ti awal wiridanana jadi moal wusul ka Allah kos jelema keur ditungtun deui ka Bandung ku jelema nu nyaho datang ka Cianjur nyana teu percaya ka guru nu nungtuna kuring mah cenah deuk eureun bae di dieu malah beda jalan ta eta teh atuh angel datang ka Bandung bahkan moal bisa datang ka Bandung keur carita zahirna ilmu thariqah mah teu meunang we mun geus ngaguru ka hiji guru 40 persyaratanana panjang mun dijabarkeun ngan ieu nomor kesekianna wala yukhalifahu teu meunang bae sulaya jeung guru lantaran nu diharepkeun faed jeung ilmu thariqah mah ilmu kayakinan lamun ku guruna bae dititah geus teu yakin ka guruna atuh moal wusul ilallah ikeur carita ngan eueuh ku ari mah guru thariqah geus ulah totorekatan bisi aya di lembur nu totorekatan rante jebruskeun ka sumur ulah eueuh thariqah-thariqahan jelema komun nu teu masantren mah cangkilang nu masantren ge kudu ditanya heula bab ubudiyahna jeung bab muamalahna besi salah ke ahli norekat ngeridit besi kitu doang jorek kabejana aya wali ngeridit torekat bapan jurusan kewalian mun jelema neuk jadi wali norekat artina ari jadi nabi moal bisa jadi rasul moal bisa pangkat teu bisa dikasab sama nabi jeung rasul mah
tahadi langsung ti Gusti tapi pangkat wali mah bisa digasap asal kuat. Ji bab ubudiyah na kudu asak. Artina asak teh di mana-mana butuheun murid na engke nyana mampu ngajawab atawa jang dirina ulah mang ban ieu teh ka Allah. Allah teh mere syariat heula urang ditatarik ku syariat per detik per menit. Kaluhuran jelema tergantung kumaha kaajakna ku syariat. Kaajak urang ku syariatna 20%, urang bermakomna makom syariat 20%. Kaajakna ku syariat 50%, boga makom syariat 50%. Kaajakna ku syariat 70%, makom syariatna 70%. Kaajakna ku syariat 100%, makom syariatna 100%. Salatna rapih, puasana hebat, zakatna pohara, hajina ge unggal taun. Eta makom syariat ngaranna tah eta teh masih kene diihtimalkeun ka sorgana. Kos kitu teh tah syariat mah mungkin bisa ka neraka eta jelema. Naon sababna can dirapihan batinna. Buat ting salatna hayang ka alam ku tatangga. Buat ting salatna hayang ka alam ku buat ting puasana teh hayang dunia. Buat ting maca sholawatna hayang supaya tokona maju. Buat ting tahajudna supaya naik pangkat. Taban eta mah juri gabeh temen kos kitu. Setan tah mah. Tudek dan naonan jing dunia make jeung di sholawatan pan dunia mah hina ai sholawat mah mulia emaknya maca sholawat anu mulia hanya sekedar jang dunia anu bakal ditinggalkeun. Masya Allah eta otak ku teu dipasangkeun blon teh blon lagi blon di bahkan ablaul blon teh pang blon tahajud supaya naik pangkat jeung jabatan mata manihil tama jeung cehil ge masih keneh muliaan cehil. Jelema anu ngudag-udag pangkat jeung jabatan eta jelema nu ngudag-udag bangke tama kos itu kuari tahajud hayang eta manya tahajud nu mulia diojol jeung eta. Mun urang muka mah mata hatena we jaheu nya geus atuh aing mah kuari mah moal dagang moal tahajud. Tinggal kuat bae jeung pamajikanana bentrok unggal poe. Kak, kamari mah rajin tahajud lah, cek kiai ge teu bagus. Itu dagang atuh, dagang merosot bae teu hayang mah. Kecuali calana sia merosot. Dagang merosot teu mantep. Pamajikan deuk marah ge teu jadi pan. Nah, eta kos kitu tah, dibulak dibalik dak mun can wayah norekat ulah, syariat bae. Syariat itu kercarita, oh bersyariat betul menang, minta wirid ke kiai supaya maju dagang, menang bersyariat emangnya nama datang kadinya pikiranana daripada minta ke Gunung Kawi, atau mendingan ke kiai minta kerjasama geus jeung kiai. Tuh balik deui urang ka syariat teu masalah. Ja aya di dinya na hikmahna maca sholawat mun dibaca 444 ieu bakal anu mun dibaca 700 bakal anu mun dibaca 1000 bakal anu eta teh hikmah. Sebab budak leutik mah mun dibere jajamu nu pait embungeun di amisan mantak bodreke kabagi dua aya bodrek sin aya bodrek jadi lamun jelema nu hikmah bae eta orok eta kabita jasa tah ku bodreksin budak leutik ge malah madaekeun bae bodreksin mah amis. Nah ieu ge nu maca sholawat dan neuleuh ka hikmahna maca Quran neuleuh ka hikmahna jeung wirid-wirid neuleuh ka hikmahna eta orok eta nu kos kitu ngan eueuh masalah syariat ngaranna ge. Emang butuh nanya na dunia dorong make doa make wirid emang makomna didinya nemantak picilakaeun syariat eta ceuk ahli torekat geus torekat mah pandek ninggalkeun dunia jeung manusia jeung makhluk
catat di jero hati aing mah teu hayang ka manusa sok los aing mah teu hayang campur zahir jeung batin zahir mah atuh moal bisa henteu dunia teu hayang ja bakal ditinggalkeun hina dunia teh geus di kabana tuh ka Allah we wungkul norekat ngaranna mentek aya norekat jualan limbah cabok teu kaharti mentek ahli torekat mah boga pondok pesantren ge ditinggalkeun santrina dah teh mah zaman nusa tuh Kiai Herun keur bejeuna ngajar jeung santri ditinggalkeun dagang tauco dagangna teh lain maksud dengan dunia teh mah eta mah ngan sakadar sasamaran aya nu disamargeunana nu aya di jero hate aya urang mah nu disamarkeun Pak nu ditutupan eta ka pondok-pondok pesantren komo yayasan mah aduh tah mah geus minjum lati anak buah jurig mah cak ahli torekat ari kabeneran urang bersyariat tuh bagus mantap kira ngomongna jeung saha ngomongna sing hade lamun urang bersyariat bener make yayasan itu bagus naon sebabna kompetisi jeung Kristen kompetisi jeung Katolik kompetisi jeung nu sejen sok kurang pahebat-hebat malah ulah datang ke sanawiyah aliyah datang ke universitas ayo tampung di dinya supaya orang-orang non muslim teh bisa melihat kemajuan Islam bersyariat asal si kiaina si ustadna si rektorna ulah tujuan duniawi akhirat memang duniawi mah teu bagus sarua bae akhirat melalui yayasan aya kelas supaya naik budak teh bagus cek ahli syariat cek ahli torekat mah teu bagus buat bisa ngembangkeun agama kos kitu ngembangkeun agama mah balikeun ka nu boga agamana ngaji sing bener udang ti peuting ulah hayang kadenge ulang kaya ka Allah bae engke ge urang geus jadi mutiara mah di laut di sileman di gunung diteangkeun mutiara jadikeun bae diri mutiara beda pandangan ahli syariat jeung ahli torekat sebab tarekat mah endek menuju hakikat mun bersyariat bae moal datang ke hakikat mandeg bae di dinya kahalanganana ku jelema kahalanganana ku profesi kahalanganana ku dunia kahalanganana eta ngaranna alaqah eta regeder mandak mayoritas jelema bersyariat ge can becus encan becus mandak boro-boro bertorikoh talamun urang bertorikoh ngajina kudu geus minimal masantrenna 15 tahun bag-bagan ubudiyah geus mampu karak meunang urang bertorikoh lalaunan sesuai jeung aturan perintah guru teu meunang sulaya ieu keur carita salah sahijina tinu 40 wa alla yukhalifahu teu meunang nyulayaan ka murid sebab urang keur dituntun ku murid deuk dijatangkeun ka Allah supaya makrifat dicoba engke ku guruna pasti dicoba teh pasti di daerah motorika mah nun teu dicoba keur ngaji ngeunah-ngeunah balagna eta panggil engke ku guru sia ngaji naon ngaji anu eueunan bae tah ngaji eta padahal keur ngeunah besi nafsu potongkeun bingung muridna kok aing ieu ngaji sakitu bagusna ngaji titah eureun asal geus cangcaya bae ka guru mandeg di dinya keur tahajud urang ngeunaheun jazallahu akbar tengah peuting geus beureum menang meureun sataun we panggil ku guruna sia penting sok tahajud bae nya sabaraha rakaat atuh alhamdulillah 30 mah 40 ulah loba-loba 2 bae jipan bagus teh 2 bae sia dicoba hawa nafsu coba lamun percobaan macam-macam tergantung jelema na gitulah toriko panjang mundunging toriko mah aya nu titah leumpang bae ka Imarang da balik deui atuh daek tah bos gitu mah toriko ejle eta mah itu malam lantaran ieu mah lain nek nyaritakeun rukun salat rukun uduk nyaritakeun yakin supaya yakin di budak ka Allah encan nyahueun ka Allah dicoba ku guruna mulai ku hari boro-boro bener keur salah lagi teu meunang we nanya acan ka guru sebab naon guruna pan geus mursyid di datorikoh mah guruna teh geus mursyid du geus wauheun jeung Allah cak sompralna atuh moal mungkin diajak babalang batan salah
mual mungkin kajian kuku mage keur carita salah ge zahirna hungkul batinna mah tinggal nuturkeun bae geus lamun urang deuk bertoriko ka hiji guru kudu yakin heula ka guruna lamun ka guruna setengah kayakinan ulah atuh mual wusul-wusul ngabudah doang capek-capek itu tah ieu ge lamun dina syariat beda jeung guru masalah geus atuh pelba ieu mah yakin ka guru pelba ieu mah henteu pelba ieu mah yakin pelba ieu mah henteu atuh di syariat ge nya can yakin kaum bertoriko geus boga guru da neangan nu yakin abeh ulah muncrak menclok lamun geus bertoriko mah teu meunang sama sekali ketika putus jeung guru berbeda mandeg di dinya geus bae keur endek tereh datang ya tereh datang ka tahap kahiji ka tahap kadua eta teh kemudian beda jeung guru komo diajakan maku guru aju janana teh nurut atuh morosot deui kan geus moal wusul bae teh mah kudu mulai deui ti mimiti teu meunang urang deuk ka Bandung diajak kenceng ku supirna kudu nungtun diajak lalauna diajak sedeng kudu nuturkeun bae henteu meunang los guru mah guru kula mah kula atuh moal datang sebab guruna geus teu nungtun deui ka ieu mah lebaran eueuh masalah lah sapira lebaran sok dijadikeun masalah tungtungna hanas urang di kiai-kiai hanas ku gara-gara lebaran jadi masalah pacekcok di lembur teh ulah dek naon atuh biasa bae sapira urusan kos kitu tawa sapira geus lamun aya jelema nu degeng-degeng awan nafsuna keur timbul tah kos komo aju ngunci masjid mah teh timbul jasa tah dikunci masjid teh teu narurut sia ka aing panaing kiai teu kadeuleu ku sia udeng-udeng aing goblok sia kayak aing isukan menu bede ngan udeng-udengna hayang dituturkeun mah lain kitu nu bener bae bere pandangan nu bener kahartieun hayu teu kahartieun teu kahartieun teh nang Allah kaharti jeung teu kaharti teh lain nang urang nang Allah tugas urang mah sakadar ngabejakeun nu mere ngarti jeung nu mere nurut mah lain urang Allah subhanahu wa ta'ala sok bae urangna sing tegep argumentasina dalilna sing tegep ngalaksanakeunana engke ge teu kudu hararese jelema teu kudu diajakan nuturkeun sorangan okos jelema di kabaran itu santri deuk ngariung mah sok berkatannya teu diajak ke milu lantaran hayang berkat eta kos kitu eta santri Golkar eta kos kitu jadi kesimpulan nama ulah geus caritakeun munafik jeung teu munafikna nu jelas mah nyana mandeg di dinya mun teu nuturkeun guru sakitu bae geus masalah angel deui engke kadang-kadang lamun teu nuturkeun guru teh engke ge masyarakat bisa ningali berbeda geus lah aing mah moal nuturkeun nyana bisa terjadi terus bae kadituna teh jadi teu percaya badak loba jelema nu boga ilmu boro-boro teu nuturkeun ngomongkeun bae ka guru mah bahaya urang teu meunang ngomongkeun guru sebab guru mah aya summun qatil disebut beta summun qatil teh artina aya peurahan jadi awas lamun kena peurah tuh geus tilok cager angel ka cager kenapa masuk ke bau pae eta bahasa sumun kotil teh bahasa Kangjeng Nabi ku ahli thariqah sok dipake sing hade ahli Quran sing hade ahli thariqah ahli zikir sing hade ahli tahajud eta aya sumun kotilan artina aya peurahan anu membunuh bahaya urang ngomongkeun ahli Quran teh lain ahli tukang maca Quran ahli make Quran tukang maca Quran mah ngabuadeg lu basa beheung lain eta tapi ahli Quran teh ahli make Quran ahli zikir ahli tahajud nu bener-bener ahli hudang peuting teh aya sumun kotilan jauh ngomongkeun
ngomongkeun doa ngomongkeun da berarti ngaitirad ngalawan berarti teu akur tiba-tiba mimiti teu puguh pikiran merga dua rarungsing bae katilu dibere poho ilmu nah iya nu geus kitu ngaranna kena peurah eta teh moal bisa lamun teu langsung menta hampura mun urang menta hampura deui teu puguh cek kieu aing mah teu nanaon teu nanaon ngan wajib tadina ilmu thariqah mah mun urang sukun teh mandeg wajibu di dituna balik deui ka ditu bebeja ruju wajib ruju lahu ka guruna hampura abdi kamari teu nuturkeun ternyata mandeg deui ieu mah di thariqah syariat mah teu kudu syariat mah teu kudu malah debat ge jeung guru masalah ayo tang-tangan guru aing ku aing geus pokona mah jagoan saha aing teh sia ka guru ge disia-sia masalah syariat mah masalah tah mah kos kitu mah tapi lamun geus cup ka thariqat lain deui geus jadi lamun urang bersyariat tang-tangan guru ge masalah masa jeung henteu bakal goreng teu naon salah ya guru ya asana pinteran aing pelebah dia mah ya masalah ieu mah keur carita blak-blakan masalah salahkeun ketika salah guru saya guru nu ngeridit cekel salah ya guru mah guru bae sia kunaon sia ngeridit mun hendak bagi dua atuh ya gos itu masyaallah asup ka tarekat lain deui geus pembahasanana geus lain deui geus kudu sami'na wa ata'na boro-boro nu kaharti beteu kaharti ge sami'na wa ata'na dipencit ku guru kudu daek dipencit ge ku guru kudu daek bae moal kaharti ka jadi kumaha ge masa pencit-pencitna guru ge atuh ieu mah keur carita dipencit ge kudu daek percis kal mayit iyadil gosil seperti mayit dihareupeun anu mandian etalah thariqah mah dibalikeun mayit balik dieukeun diuk dipandian pandi sugan mayit ngomong ulah tiis teuing teh cek mayit geus tiris geus atuh geus teu ngomong teu naon mayit mah kajeun kumaha ge dek disabunan mah kana naon ge sabodo betah thariqah mah guru thariqah mah kal mayit ya dil gosil eta kos kitu mangga we sumuhun daud dititah ulah embung sebab aya rahasia di jerona sebab guruna mursyid nyahueun kana di jero batin murid aya salah nu kudu dibenerkeun cara ngabenerkeunana tergantung guruna balik ka deui ieu mah lantaran loba nu jadi masalah urusan lebaran ulah dijadikeun urusan ketika manehna mungsang mangsing lantaran manehna teu akur tinggal minta hampura lantaran eta keur katarajangan ku peurah sedengkeun teu maksudeun guru mah geus kitu bae selalu di mana bae ge kitu bae deuk di luar negeri deuk di urang deuk di mana sing hade walaupun teu nanaon bisa dirasakeun ka dituna keberosotan ibadah kok ieu kurang teu yakin ka guruna nah ieu sing hade pelebah dinya ngan keur carita bersyariat mah masalah guruna kieu nganana kieu masalah tambah kos kitu syariat mah tama bisa dikutak-atik ngan yakin berarti kayak keur carita urang ibadah ka karak datang ka syariat can boga yakin geus yakin mah dituntun ku guru lalaunan sanajan bersyariat boga guruna nu boga yakin lalaunan engke bakal yakin sorangan pandi dituna ge wa adna nasib at-taslim wa tasdiq urang dek nuturkeun guru thariqah moal bisa zikirna apikna zuhudna jeung sajabana hese urang tinggal percaya jeung pasrah bae eta ke kaasupkeun kana min jumlati waliullah jadi aya jadi wali ngan nurut doang tilok tahajud tilok naon eta nu mantep mah geus pokona ngan ulah ngaku bae aing geus jadi wali budak teu naon aing geus nikahkeun wali mujbir itu mah ngaran
gitu jadi panjang dongeng dalam orang cerita nggak guru kobong guru hakekat saingan sing ada kuaribah di Jawa ya anu ngajakeun ka dia siapa yang mau berguru hakekat ulah bohong lain gitu guru hakekat kuari geus aya utusan-utusan ti Jawa lain kiai pasti di Jawa nage al hikmat kajen kumaha ge di Jawa Timur, di Jawa Tengah, kaunggal kiai datang siapa yang mau berguru hakikat lain gitu guru hakikat. Guru hakikat mah orang nangis bertoriko terus engke mungkin datang guru orang nu hirup atau anu geus maot. Geus maot urang keur cicing, tenang perasaan aduh hareup anjing guru. Terus dibejaan ku guru kieu tek udang eueuh sakali. Mungkin aya deui atawa aya langsung Kangjeng Nabi Khadir urang keur di jero kamar biasana keur lapar keur prihatin mantep ibadah ka Gusti Allah eta teh ge lain sabulan 2 bulan mungkin setahun 2 tahun 3 tahun jol bae kan Assalamualaikum Waalaikumsalam saya abdi hidir tetangga teh oh dek naon tuh nginjem duit ya cekai gua teh Nabi Hidir paling sia Hidir akur ngaran doang sia mah nyeriu aing keur pusing sia nginjem duit si Hidir tah mah teu lain deui tah mah si Hidir kos itu jadi ese urusan kos gitu mah teu bisa langsung ngaguru hakikat kemudian tanda tangan ditungtun ku guruna lain kitu lain jasa besi aya ulah sanggilang guru toriko ge tewanin guari mere lantaran muridna can mararanjing bae can manjing teh endek dipelakeun ieu kacang atawa jagong tapi taneuna can dipaculan-paculan acan boro-boro ku digaru disiram dipaculan gencan kadang-kadang ieu si taneuna teh bantat jadi ngabatu endeu kumaha jadina pepelakan anu kos kitu geus kudu muruhmu kudu bagus kudu rapi matak ditungtun heula ku guruna maca sholawat heula sing rapih sing loba geus ngajurus engke endek thariqah naon ieu apa qadiriyah apakah naqsabandiyah atau thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah atau syadziliyah atau ieu teh rifaiyah atau ieu teh syafi'iyah atau tijaniyah shalawatna ke beda-beda nu bogana saha kadinya ngajurusna nu bogana ieu tarekatna ieu shalawatna ieu geus ngajurus urang mah lantaran henteu maksud norekat jeung shalawat naon bae silakan naon bae urang mah nu resep baca shalawat mangga bae aju cenah kiai je nu resep ulah emang datang kadinya doang sia makan nonton TV doang karesep jasa cenah ieu mah awak dina bab ibadah atuh tah memberen pinarakaeun be sia mah tinggal gitu bae kiai ulah sok ese-ese atuh mendatang ka kiai kulo mah ieu karesep ibadah sarua inggeh tapi lamun ngeridit mah resep atuh nu aing heula tah pangbereskeun cek kiai teh puyeng aing ieu 7 bulan deui sama sarua kiai jeung muridna teu bareres kabeh boro-boro ndek ngarapihan diri melalui thariqah syariatna ge can becus syariatna ge can becus dek lumpat ka mamana ge moal beres syariatna heula nu rapi kara kurang berthariqah beda ke berthariqah mah kuajeun tingkat deuleuna ku urang akur tapi aya bae perbedaan sebabnya geus ngagunakeun batin kajenting diuk bareng samobil rejeung dahar bareng pasti engke rarasaan aya beda bae sebabna nu ieu mah dahar teh dahar doang nu ieu mah atuh nginum-nginum doang tapi ahli batin mah lain dahar zahirna biasa batin nama keur digunakeun ka Gusti Allah kumaha atuh hese ngaritakeun kos kitu mah lantaran tama per detik supaya aya dina ridho Allah per detik supaya dina ridho Allah. Bahkan aya nu disumputkeun ku nyana kadang-kadang nyana maksiat zayin nafsaka bil maksiat besi kanyahoan wali mun kanyahoan wali beureun dicariuman
mantap kadang-kadangnya nama maksiat nonton golek nonton orkes tak di lembur bersaya ke nonton orkes ulah jadi masalah abing bae loon sama kiai tergantung kiai dah sarajan kiai ya aja nonton golek tuh masalah paling ya bertanya-tanya kok kiai nonton golek ya heran tak kiai dah heran kumaha malah jadi masalah sebab zohirna doang batinna mah henteu tapi lamun jadi gunjingan bebeneran eta mah berarti keur bebeneran resep ka golekna resep ka golek aya kiai nonton orkes bahkan ka panggung kieu bae bahkan nyekelan bujur lah gitu banyak aya torekat kos kitu ya keur carita jalu ahli hakikat kos kitu amal kartu geus balga harti embungin kajahoan ai urang mah pan hayang kanyahoan bahwa aing teh kiai ai nya nama embung kanyahoan mun dikiaikeun teh mun dikiaikeun tah wali mah embung nya nama ceuri kunaon aing dikiai-kiai komo diwali-wali ai urang mah pan aya nu henteu ngiaikeun kiai goblok hese-hese aing kiai ku sia disebut kiai dokter andesan mun nyebut engke di pidato make dokter andesan SH na nya esa teh naon eta kecap teh esa ai bangsa ahli Allah mah muringis dikitukeun teh ya Allah ai izin amat tuh ai ahli syariat kos gitu hayang gitulah panjang dongengna balikan deui eueuh masalah jeung ulah dijadikeun masalah mun manggih engke kiai anu ngunci masjid segala geus atepkeun bae eta nafsuna keur timbul lainnya na jati dirina mah asli bagus ngan keur kalimpudan ku nafsu mun hayang neuleuh nafsu kos kitu teh ke iraha deui urang kabahas sakedeung deui urang bakal haul deui itu haul itu ge inget gani kuari geus tara haul deui tuh ya, situ bae urang mah penting masalah hirup mah urang pinuhan ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun ka Allah cintakeun ka Rasul Allah cintakeun ka wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala